Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kondang sadayana. Alhamdulillah tepung dan deui dina acara ngadongeng. Inten ayeuna orang teraskeun deui hancagarapan anu katunda waktos dinten kamari. Etang-etang minangka mulangkeun katineng ngadangukeun acara dongeng Sunda. Mitra kaum nangu sadayana mangga orang teraskeun deui hanca anu katunda waktos dinten kamari dina judul Langgam Jagat. Nanging tumpur bumi karya Lasmi Indi wilujeng ngadangkeun. Cukup bedas memang tanaga tenggelan Ki Jaro Sampak anu ngarah kana sakujur awak eyang urang saji melesat bari nebarkeun aura hideung. Jadi ciri lamun jenis serangan uhun bajra mangrupakeun jenis kadugalan. Setiap tenggelan anu dipetakeun ngandung tenaga rosa ngantek kuat nepi ka gebrakan kedituna. Hayang urang saji dipaksa ngasrot mundur ke tukang. Plak 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 des. Asa menang angin Ki Jaro Sampak beki ngadesek maju ningkatkeun serangan. Tenggelan kanca katuhu mata leuwih cepat dikombinasi jeung gerakan setengah luncat. Red ngegejret sirah eyang urang saji hiuk 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 setrer. Siak jelgek. Tinggal Jaro Sampak memang terkena sasaran. Sabab yang urang saji rikat ngahindar. Tapi terus ngantem kana lemah ngakibatkeun puluhan kubik pasir yang mancawura ka jamentara. Taneuh tincakan kerasa inggeun liliniun bakating kuat-kuatna tenggelan. Angling Sudraji serta Kirana anu teu kecet merhatikeun ti kajauhan oge milu ka balerang. Ting soloyong akibat tincakan anu ririegan. Balik deui ke tempat pangkalan. Tetenjoan sementara katutup ku mulekna pasir. Can bisa kaciri kumaha kaayanana. Saenggeus rada lila, mulekna tanah mimiti nyingrai. Breh katenjo eyang urang saji jeung Ki Jaro Sampak keur ngarangtung rada anggang. Di antara manehna ketempo aya kubangan cukup gede balas tina tenggelan Jaro Sampak. Cukup lumayan euy. Tapi aya nu leuwih kuat batan eta Jaro Sampak. Cek eyang urang saji sung ngalelece. Jaro Sampak langsung beringas tanda beki ka hudang amarahna. Montong loba omong urang saji. Sok-sok raladangan jurus kula lain pukpek ngahindar kitu kerapetakeun tenggelan guntur geni teh. Ha! Tang-tang si Jaro Sampak. Atuh ari kitu mah. Tapi ulah sambatkan yaya Jaro. Maneh moal bakal kuat nahan panasna. Tapak undur geni maneh bakal modar. Tenjo yung rengse nyarita kitu eyang urang saji ngusap leungeun katuhu kulungan kencana. Bras 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 radadak leungeun katuhu samet siku eyang urang saji di hurung rahay. Pang-pang nama dina lebah dampal leungeunna jika keluar lantaban seuneu. Si Jaro Sampak saeutik ngadeg hate nempok ka ahengan anu aya di harapanana, tapi gancang ditegar-tegarkeun. Jadi eta anu disebut tapak ini teh yang urang saji
Tanya Jara Sompa. Ya ye anu disebut Aji Tapak Kuntur geni. Dewek sekala deui mepelingan. Samemeh mane binasa kui tenggelan. Leuwih hade kudu buru-buru incah ti dieu. Ancaman eyang urang saji. Kitu memang lain heureuy. Geus hampir ratusan jawara jadi korban eta tenggelan. Jaro Sampa ketampuna mah teu pati malire. Kalah tuluy tatan-tatan deui siap nyerang. Sok soreang. Hayu urang adukeun mana nu leuwih kuat. Naharun Serat Bajra atau Tapak Kuntur geni. Iya. Curelat. Wok. Geus loba carita deui si Jara Sampa. Geus milaan nu jelat bari ngadorongkeun tenggelan anu dibarung tenaga jero sapinuhna. Dituturkeun ku eyang urang saji adu sarua melesat mapag. Antukna saling adu kesaktian geus teu bisa dibendung deui. Di tengah jalan dua kekuatan saling bentur pikeun ngabuktikeun mana nu lebih kuat antara Ruhun Serat Baja sarta Tapak Kuntur geni. Ya! Hiu! Cudel! Silih aduna buah kekuatan kesaktian langsung nimbulkeun surang ngajalger kacida tarikna. Ngaguru di barung ku galentapna galura hawa panas di etap tempatan. Can bisa dikanyahokeun saanu geus kaboboran dina waktu harita. Bupugu mah karungu sora ngajerit maratan langit jika jalma anu keur ngalepaskeun nyawa. Tapi lamun nilik tina situasi tempat anu ngadadak-ngadadak karasa panas, usaha lewat oge geus bisa kanyahoan. Sanu menang di eta pakalangan. Hawa panas anu sanggup ngaduruk tatangkalan di sisi basisir nepi ka ngepul. Tangtu pangaruh tina tabaran unsur seuneu Tapak Kuntur geni. Masih untung Aling Sudraji serta Kirana bisa nyelamatkeun diri. Temilu kebalerangan sabab tisamemeh kejadian oge maranehna geus mundur ngejauh. Ukur bisa meradikeun bari jeung melohok mata simeuten. Kaget nempu kumaha rongkahna kekuatan dua jawara papak sakti. Nyawe menang sabaraha ti eta hasil tarung geus bisa katenjo. Eyang urang saji geus kasampa. Eyang urang saji kasampa keur ngabadega di harapan Jara Sompak anu kaayana geus pika ketireun. Awak Jara Sompak ketembang mupuy jadi telebau. Geus bisa dipastikan lamun ki Jara Sampak eleh jajaten ku eyang urang saji. Kekuatan Ruhun Baja tetela can mampu nungkulkan kekuatan inti unsur sen Tapak Kuntur geni. Di jero enggon, Aling Sudraji jeung Kirana kerja riuk bari ting haluleng. Sarua oge taya nu lemeg nu nyarek. Salila-lila kalah ting jarentul jika pikiranna anu geus kasima. Kitu oge meureun maranehna masih kene kasima. Kunempo kagagasan kekuatan guruna nepi saketap ngabinasa anu jadi lawanna. Tapi akhirna Aling Sudraji ngareret ka Kirana bari pok nyarita. Ari Kirana ninggal teh kejadian tadi. Ditanya kitu Kirana ukur ngawalon ku isyarat unggul. Aling Sudraji tuluy nyarita deui. Asa heran Kirana nah teu salah kekuatan Ki Guru sakitu ganggasna nepi kalawan binasa. Mampu jadi lebu. Kirana malik karele tuluy ngawalon. Nya Kirana oge bingung Angling paminingal kejadian tadi. Kirana jadi tanda tanya nah ari guru eyang teh jalmi bener atau jalmi jahat lawan adugi kabinasa pertos kitu. Luka atuh
Koreng age bingung. Kitu obrolan Angling Sudraji jeung Kirana. Harita di barung pinuh ku tanda tanya. Tetepan Angling Sudraji masih nerawang karena ngegeborna sene dirukan, tapi telila cengkat serta ngejengkang mau kalawang guha. Di luar guha kaayaan masih kene riu ku hujan ngegebret. Sok sekapeng dituturkeun gelap seleser. Angling Sudraji tuluy ngajanteng di lawang guha. Tedepan diarahkan ke Jomantara, norobos karena ngeprulna cai hujan. Paromanana masih kene can robah, masih kelimpudan ku sawangan-sawangan mangsa ketukang. Manehna coba nginget-inget deui. Asa kejadian naon? Sareng seeyang urang saji ngabinasa ki jara sampah. Angling, Kirana, kadia yang perlu. Digero kitu, Angling Sudraji sarta Kirana gawat nyamperkeun. Tuluy gek dariu yang harapan eyang urang saji. Angling Sudraji katut Kirana meranco kalawan daria karena naon-naon rek ditepikeun ku guruna. Ngareluk tungkul tewani tangga saurang oge. Kieu Angling, Kirana ngajak ko yang diero. Rek aya tepikeun anu utama yang rek nyarita ka Kirana. Sakedepan eyang urang saji ngabagi penetep kaduana napikeun leuleman kagarapanana. Geus kitu pok nyarita deui. Anu rek ditepikeun ku eyang teh nyaeta ngeunaan keluarga karaton cendekna. Eyang rek nepikeun carita ka Kirana anu salaku jadi putra mahkota di Parakan. Kirana, eyang rek nepikeun warta ka hideep ngeunaan kaayaan di karaton Parakan ayeuna. Numutkeun beja, situasi di karaton ayeuna geus aman. Serangan ti Majapahit geus rengse. Nu mata kitu oge eyang saukur mere saran. Kumaha lamun Kirana mulang heula ka karaton? Sabab tada teuing malanggeunana Raja Wisuna kana kesamban diri hidup. Ngarangu kitu kena ketempo jadi samar pola. Ketempo oge jika bingung. Red ka Angling Sudraji, red ka eyang urang saji. Nulures eyang? Tanya Kirana. Nya Kirana, kaayaan karaton kiwaring geus aman. Jadi hidup geus moal aya karengrang dari pikeun mulang. Teras, wami abdi mulang Angling Sudraji kumaha? Tetepan beki ngerut ka Angling Sudraji. Alatan tina sabalikna kabingung. Sebarna ku ngarungu kaayaan aman karaton, manehna ngerasa bunga. Tapi di sisi lain manehna embung ninggalkeun Angling Sudraji. Nya, ari Angling mah tetep di dia Kirana. Apanan keur nyupri ilmu ka eyang? Walun eyang urang saji tandes. Kirana ketempo beki bingung. Di hiji sisi manehna hayang buru-buru mulang ka keraton, tapi di sisi lain manehna embung papisah jeung Angling Sudraji. Surti kana kabingung Kirana. Angling coba ngabeberah. Nya Kirana mending mulang heula we. Ayeuna mah hawatos Rama Prabu. Tangtos dedepeun. Keun we Angling mah di dieu heula. Keur mah ibu jeung Rama geus teu aya. Katamah Angling hoyong buru-buru tutas mi guru
supaya angling bisa melespati ka Jala Setra jeung Dewa Pedang Jala Kumpai. Tapi angling kurang hunta doanya, mulang oge kudu doaan. Mohon. Tapi kan situasina ayeuna mah geus aman kirana. Pokona mah abdi moal mulang lamun teu jeung Kakang Angling. Asik. Kajeng ngadaguan di dieu nepi ka rengset tutas mi guru. Walon kirana kekeh anu langsung ditempas ku angling. Gitu jeung kitu nu akhirna saling hokhag bala-balawa omong. Ayang urang saja diculak cilek ka ditu ka dieu teu bogoh reretan. Ngarasa taya tungtungna ayang urang saji gancang motong carita. Geus. Tong bala-balawa omong. Kieu ayeuna mah lamun kirana kekeh mung balik nyakeun we. Yang mau maksa ngarung kitu mah antukna doan leler cep jarempling deui jiga gaangkat tincang. Satadina mah eng ukur ngajurungkeun, tapi ari kirana kekeh yang di dieu mah nya teu naon. Tetep abi hayong di dieu eyang, hayang maturan Kang Angling. Tempas kirana kekeh. Sabalikna ayang urang saji laju ngareret ka Angling Sudraji bari nyarita. Angling ngeunaan jalma anu buruan hidup nyaita Ki Jala Setra jeung Dewa Pedang Jala Kumpai. Eyang rek ngabajaan oge ngeunaan si Jala Kumpai cek bajana mah geus elah jajaten ku Larasapati si Dewi Pedang Bayangan. Sanajan Larasapati kudu kalengitan jurus simpanananan nyaeta jurus pedang sukma, tapi manehna geus bisa ngungkulan eleng pedang dewa jurus pedang gisang. Malahan kiwari manehna jeung Andirja salakina keur ngaburu Jala Setra. Ngeunaan Larasapati anu cikene disabit mangrupakeun patilesan Jawa nomor 1 satatara Sunda, saurang jago pinunjul. Di pentas Sunda Makalangan, ahli pedang sarta ahli siasat. Ulin pedangna teh eleh hebat jeung musuh utama Jala Kumpai. Sedangkeun Andirja anu jadi salakina mangrupakeun Jawa nomor tingkat 1 satatara Sunda satu tasna. Ngaragrageun Larasapati di Pakalangan ilmu anu kacelukna nyaeta jurus 5 bayangan dewa, Aji Bayu Bajra sarta Aji Pancasona. Lamun ngeunaan runutan pacakaki Larasapati jeung Andirja memang masih baraya Angling Sudraji. Larasapati bibina, sedangkeun Andirja paman rai indungna Nyi Ageng Giriwangi. Jadi si Jala Kumpai geus diungkulan ku bibi Larasapati. Cek Angling Sudraji ngerasahan jelu. Rupina cerita orang cekapkeun heula di dieu nya pamirsa. Enjing urang teraskeun deui dina judul Langlang Jagat Nagara Langit Tumuru Bumi karyana Teh Lasmi Indri mugia janten pembawa rahmana. Hapunten dina sabaraha kalepatan mapilih aya cariosan sareng bahasa dina ausan kurang renahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.